untung orang terjadi berangkat ayeuna coba mun berangkat ninggalkeun ngoranya. Iya untung kene kan. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Dulu kau pernah bermimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya duraban ujo di Blimuran walang di padestaan anu dumuk teperngenak di lembur matu banjar karang pamidangan. Menit murid lengit jam datang sekali bacerna gunta ganti poe abong harebang nume pendek teu karaos. Kiwari bakal nyungsi musim haji ngan hanjapkan. Haji kiwari aya istilah ditunda deui. Non margi COVID-19 nu disebat pandemi. Nah, wayahna ngawabah nu disebat sasalan COVID ya, virus masih mahal. Nah, anu jadi margi antara pi anu jadi marga lantaran haji dipending, jawabannya sakedik ku sabab musim COVID. Tapi tangtos teu sesederhana eta. Urang tepangan pupuhu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Sohib pangersa Haji Cece Hidayat. Sampurasun. Assalamualaikum. Rampes, waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak lelah tinggalnya maraton terus. Ya itu sudah kewajiban. Kita nikmati saja. Nikmati syukuri. saja. Tak etak syukuri. Bersyukur. Alhamdulillah orang tiasa. Ku Allah diberi kesehatan. Covid mudah-mudahan segera sirna. Pak, upami nguping awahan labaik Allahumma labaik la syarika lak labaik. Eta teh kerinduan nuka tidak bisa naagengna. Tadi kantos apa nyanggep kecewa pasti. Tumali sareng akhirna keputusan Menteri Agama kedah nunda deui. Tiasa dijabarkeun sakedik patali sareng pembatalan calon haji berangkat di 2002 hiji teh. Tangtos orang ningali di media massa berkait pembatalan. Oh masyarakat mah itu antos ngumpulkan artos tinu sarupiah 2 rupiah dikumpulkan bertahun-tahun mengumpulkan artos tiba-tiba pemerintah ngabatalkeun. Seolah-olah dolim tuh teh. Rasana teh dolim. Padahal mah aduh justru eta bakat kunyaah. Kawargana bisi engke ditu ngadon maot naon tuh Pak? Tah. Urang teh ka Mekah teh lain keur maot. Tapi keur ibadah. Bakal maot eta mah tamun itu maot eta mah lain deui caritana. Tapi pemerintah ngabatalkeun tos 2 kali. Tahun 2020 kamari ayeuna 2002 hiji. Sanes dolim. Sanes teu tega ka masyarakatna anu hoyong rindu ka tanah suci. Tapi bakat kunyaah, bakat ku tanggung jawab kanu keamanan, kesehatan jeung kanyamanan jamaah haji. Jadi eta sebenarnya persoalan. Sanes masalah uang mah aman, uang mah maka mana-mana. Montong hariwan, tong ragu-ragu. Tak eta Pak, upami ninggal eta da sensitif pami artos mah nya. Tangtos panginten tumaros calon jamaah haji teh ai artos abi teh aman teh disimpen di mana cenah Pak? Artos anu dititipkeun ka pemerintah, anu dikelola ku Badan Pengelola Haji itu aman Pak. Disimpan. Urang mas yakin we ka pengelola teh bada diatur dikelola sesuai dengan syariat Islam. Mah digunakeun ka anu teu poroguh mah. Soal digunakeun naon eta urusan ti pusat. Hanya si yakin artos anu dititipkeun ka pemerintah melalui BPKH itu aman. Buktina kumaha aman teh? Mangga tidak wae sumping ka kantor Kemenag Kabupaten Garut nyana bukti-buktina nyata berupa BP anu asli, fotokopi KTP, buku tabungan sumping ka dia. Nah, dalam surat pernyataan diproses di dia. Insya Allah salapan dinten cair artos. Cair kanu rekening masing-masing. Upami eta artos ditarik deui status jemaah hajina calon hajina kumaha? Upami ditarik teh sakur
pelunasan hukum mah masih kena punya hak. Oh. Tapi mau dicanakna teh 25 juta plus sadayana eta mah atuh tos hatam teh. Jadi eta ngabatalkeun haji. Batalnya sanes ditunda. Kan udah eta batalnya. Ari ieu mah batal berangkat teh kumargi aya sabab. Aya lantaran pandemi teh demi keselamatan sadaya. Upami dicandak deui artos nama eta mah batal beneran. Batal beneran. Tah pilihan payu 25 juta candak. Pelunasan 15 juta candak eta batal beneran. Tapi lamun dicandak pelunasan wungkul anu pokokna 25 juta dicandak eta mah masih kena punya hak kuota kanggo tahun 2022. Kantun ke diuihkeun deui artosna. Diuihkeun deui. Misal menang upami ningal posisi batal calon haji. Kanggo kapayun, taruh misalnya di 2002 masih prioritas eta anu bade angkat ayeuna masih. Calon haji anu batal 2020 anu 22 hiji itu prioritas utama kanggo perangkatan haji 2022. Upami berangkat, insya Allah. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan doa atuh ti ayeuna ibu. Ulah upami. Ulah upami nya ragu pokoknya. Saklek sing yakin 2022 berangkat haji. Tah kitu. Ayeuna mah kudu ngadoa we, ngadoa heula. Ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Covid sirna Arab Saudi sirna Covid haji teh sanes urusan dunia wungkul. Haji itu ada keterlibatan langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji merupakan tamunya Allah. Jadi anu kagupai berangkat bukan masalah materi. Kalau masalah materi orang yang punya kekuatan uang mungkin dia yang berhak. Tetapi ternyata tengah jamin, tengah jamin, gaduh artos tengah jamin, jabatan tengah jamin, hanya takdir Allah anu tiasa berangkat jeung teu katana suci. Tah, mantap. Ayeuna tinggal adu awe nu mah ngadu. Ngadoa supaya ridona Allah angkat haji ka urang. Ka dieu. Ya gedayang atuh. Yakin, sing yakin pemerintah ngabatalkeun teh tangtos aya hikmah. Aya hikmahna. Di antawis hikmah anu katinggal adalah kieu lah. Mohon. Anu kamari 2 tahun ka pending. Atuh meureun 2 tahun teh ayeuna urang belajar dewe manasik. Deui manasik langkung ngolotok. Ngolotok 3 tahun teh ngolotok. Persiapan bekal langkung bekal kanggo di bekalna langkung maksimal. Langkung maksimal. Kesehatan langkung fit gitu kan. Jadi fisik pesak oge mental langkung maksimal. Tah eta saresna anu disebat hikmah. Jadi aya orang Sunda mah aya istilah untung. Untung orang terjadi berangkat ayeuna coba mun berangkat ninggalkeun ngora. Iya untung kene kan. Pak, upami nu dikelola ku pengelolaan haji di Kemenang sabaraha seueur pasaresna nu batal teh kamar ayeuna teh. Di Garut teh 31.000. 31.000 urang. Eta teh lamun dietang jumlah kuota 1.800 sekian itu ngantos nate 17 tahun. 17 tahun. Eta teh urang teh di Jawa Barat teh anu kadua. Anu kahiji 16 tahun, anu ka 17 tahun. 17. Ayam 23 tahun. Di mana eta, Pak? Contoh Cimahi. Cimahi tos 23 tahun. Alah. Gitu. Kata daftar tunggunya. Tunggu. Tapi tong hariwang sakali deui. Ibadah haji mah ibadah nu campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Geus waktuna digupai mah masih nungguan 20 tahun ge. Salunya 200 juta ayeuna kuota haji. Nah, Garut asup Indonesia indit kabeh kan tiasa wae nya. Siapa tahu. Punut kanu kagunganana ka Allah Subhanahu wa taala. Urang tamu Allah. Kan tamu teh urang teh nganjang ka bumi Allah gitu. Jika kumaha Allah. Yakin we kanu kaimanan urang. Ulah galide. Yang segala sesuatu Allah nenangtukeun. Berangkat haji Allah nenangtukeun. Urang mati, urang maot, urang hirup teh Allah nenangtukeun. Allah nenangtukeun. Tah komo ieu haji urusan dunia haji mah tapi nentukeunna Allah. Komo ieu masalah maot wae Allah nentukeun. Allah nenangtukeun. Komo ukur gagal berangkat. Nu coba nu gagal maot tak eta nu loba syukuran mah ya Pak diguling kana kareta arek kagiles ku rel da kudu disalametkeun gagal maot syukuran jadi gagal haji ge sareresna mah kudu syukuran marge saur Pak Kemenang tadi aya hikmah di balik batalna berangkat haji tips oge bilih hilapa persiapan ke najan 2002 ge da ari kedah diemutan mah model kahiji tipna teh si urang seur ngadoa we lah. Jeung ngadoa, berkatan kepada Allah, kuatkeun iman takwa ka Allah. Yang kedua kesehatan tetap jaga. Supaya orang dina waktosna urang ulah kana teu damang. Ulah kata damang. Gitu.
anu katilu ya sering nabung lah supaya orang kiri naosna teu aya teu kekurangan artos gitu. Anu kaopatna sering silaturahim. Silaturahim minta doana ka guru-guru, ka orang tua. Mudah-mudahan orang ditakdirkeun berangkat. Gunung catur medar kanggo kanca mitra sadaya dulur abah di mana wayana disuklakna disiklukna nuju di Pelembran Urang di Padesan anu wayahna can kagiliran angkat haji tahun ieu. Lain harti urang kudu menyesali tapi harti anu kacida luasna urang kudu mensyukuri. Munal kacida naon nu didugikeun ku Bapak Kepala Kantor Kemenag. Insya Allah 2002 mah urang sasarangan amin. Amin kan atuh. Mudah-mudahan ieu doa di tempat ieu dicatet ku Allah Subhanahu wa taala sabab urang ikhlas. Utamina kanca mitra sadaya para calon jemaah haji sakali di kedah ikhlas. Kedah seueur ngaji diri maca kana awak. Ngokolakeun lampah teh teu semudah anu diucapkeun. Margi saripati na hirup mah doa. Leresnya Pak Kemenag? Iya. Pangapunten sanes mabatahan ngojai sami papasihan doana atuh Pak Manawi. Mudah-mudahan supaya tiasa didawamkeun mangga urang diaminkeun. Doa salamet we. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Eta doakeun dawamkeun insyaallah. Tambahan doa sapu jagat. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sakitu nu kapihatur hapunten nu kasun pangampuran nu kateda bila aya basa kirang merenah, kirang tentang kirang titik kirang duga priyoga malun jalmi teu luput telepat tina kalapatan tepang di episode nu sanes hatur nuhun. Sami-sami Kang Jani. Lahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk orang Garut.